Duh, lanjut aing. Api-api molor ah. Bunga short titah wae. Aduh. Ya, aduh. Aduh, dia kurang ya. Aduh. Aduh. Ye, cenah akang teh korek kontrol si Madun kalau baku mah. Yang geus kayak ku aing si Madun mah eta adi aing lah. Pusing adi aing gadagna yeuh nya. Geus mangkat hayu, Bro. Linu hulu ya aing. Pusing. Woi. Budak eta deui wae deh kah. Awas ku aing mun beunang, ku aing dicangcang dah. Oi, sepan weh. Alah, si Asep euy. Si Alon. Tunggu naon, Sep? Ai sia samud teu hidang. Mana itu guna naon? Nyeri urang Nyeri, ieu. ai. Keun bae nyeri malah. Kunaon lu lompatan tuturubun? Aing di udah gua amang-amang, beuh. Goblok amang-amang teh. Coba ada di udage pasti marintak. Saing makan ngalang sayang manuk. Da sia mah kana sayang manuk wae. Goblok pantesan we di udah oge. Iya tuh tong moles. Antar aing nyokat cenah ka ditu. Di mana? Ka ditu. Ah, mung ah. Jika care kanan urang. Bae tanggung jawab aing. Bejakeun cek aing gitu. Oke we hayu aya mah urang. Bejakeun cek aing. Senal mah loba di ditu tuh. Mau? Heueuh. Sip. Maneh mah tengala sayang manuk, madog sendal. Yang geus mana rek nyiru mah. Hayu atuh. Ayo tuh cesa. Ayo Sep. Dek ka mana jalan mana? Jan ieu. Buka itu. Oh, apa deui aing. Ayo. Buat cukur aing aduh. Rupa-rupa wae Ieu kacamata make yang ngeleud wae deui tuh. Atuh kau ya. Aduh, komegan. Adah, cing balik atuh ya. Jadi poek kita hujan bernya lu. Jika lanjut aing balik di molor di ah. Kemasuk. Aduh. Suka ngobrol belakang. Oh. Aduh, ampun, Deng, aduh. Naon itu berat? Iji aduh. Aduh. Kunaon ya teh? Duh. Naon teh? Teuing tadi teh ujuk-ujuk ngagoler di jalan we teh nanaonan deh kah. Lieur. Ieu geus kunaon? Naon nyeri? Iya tata suku kana suku. Aya. Aduh aya. Aya suku mah 2. Udah berdoa. Aduh. Aduh. Sok uruskeun aing. Aduh. Udah. Sok. Ayo, tong dikit aing. Goblok, aduh, tidak kan kujar kieu. Ieu teh barang termahal aing. Teu hareuy. Itu gara sia tadi sia molor wae goblok, pusing aing. Aing mah kasar teh. Bari jeung moles atuh. Mata mana wae na, cuma tempok kasa kekuan. Da geunah sare teh. Molor wae aing tuman sia meulah. Beda geus tuh daguan, cuy. Daguan di mana heuh? Me uruskeun aing lah pusing ya. Dewek ya malah. Kok kencingnya gantung. Untung nu mau ke motor. Duh, kunaon motor teh ngeblong kieu euy. Kumaha mawana ieu? Coba rek hujan ieu teh. Kumaha yeuh tulikeun kitu. Penting mah nepi we. Aing mah geus marurag deui wae meureunan ieu teh pentilna. Ampun aing mah. Budak teh ieu mah. Mah euy. Duan. Wih. Mal. Kagelem. Naon di dieu?
Oh, pan keur ngontrol dek ka bieu teh aing naik deui wa euy. Aluhur. Aing mah pun kamarurag tuh tinggal pentilna tuh marurag. Biasa budak nu kamari teh ningan tanggal nu ieu teh nya ditaekan deui wae geus puguh nu harita gede ditu nya. Nu ieu ge ditaekan deui jadi we pentilna kembangna teh marurag mah. Ari maneh kumaha dun di tengah jagaan ini teh. Teu bener pisan. Apaan dek teh keur sabat nyen kopi wa di ditu teh. Jadi pas urang keur nyen kopi teh tinggali oyak-oyakan pas digorowokan teh nyata kabur euy teu bet beunang deh kah. Mun beunang meureunnan geus dilaporkeun langsung dibawa budakna ka si Akang meureunnan ka itu ka imah. Si anu kamari katabraknya. Tah dun. Ieu awewe nu kamari teh. Ieu mah tetangga aing si Ningsih ieu mah. Heuh nya. Di mana atuh? Terus di Lebak, A. Bener kamari nabrak si Imah. Oh, mana di AA? Ieu tah nu ngaranna Imah teh ieu. Oh, nya anu kamari ditabrak ku abi di ditu. Terus ayeuna nek katabrak deui gitu. Berarti benernya, A. Lamun untuk sabrak teh sok apes. Nah, apes kumaha arneng? Tahu ya yang nabrak ieu. Berarti jodoh meureun neng. Ih, si Ama bisa wae. Oh nya neng hoyong terang namina saha? Kok si bejaan kok aing ngaranna Maningsih. Ye, pan ngarah Abdul Kak. Jalamina langsung. Nah, itulah ege kumaha maneh we. Neng, kenalan atuh. Ai maunya. Geuning apa? Kan tadi seueur Amadun. Ye, pan ngarah Abdul. Ima, Abi Ningsih. deuh asa sae nami teh. Sami jeung Jalmina. Sieu mah teh kaup lah kan ningali awewe teh. Naon maksudna moles teh? Udah menit teh kaupan sieu mah kaup ningali awewe alus. Bedakeun ku. Ah, entong sok kitu atuh mah euy, sok penuhan lah. Entong sok aduan kitu tuh mah euy. Hei kurang mau dibejakeun. Tapi lamun kayak urang ulin anteur. Atur ka mana dilah. Tah ieu. Seling. Tipuh deh ka aing geus kitu teh da. Nyantos atuh nyaanya abi ti payun. Oh iya ya neng. Mangga. Nah, itu tuh buah aing Wah mah. naon? Heuh lah pokona mah ieu lanjut siling eta. Ditah wae ka ieu mariksa. Kan? Ai si samud lila-lilating balik teh. Teuing nya eta korek madog sendal cenah, tapi balik heula. Kumaha cenah? Kumaha ayeuna tuh? Teuing. Dagoan we. Tungguan deui. Di mana? Tadi dewe. Heuh ayo tuh. Teuing. Panas ya. Samud. Mana geus di dieu deui? Nah, ning mana balik teh lila-lilat teuing. Heeh, ning anger sia mah teu pake senal. Aing ganti baju kan merah nu tadi mah urut ngasang manuk. Ayolah, ayo mah aing mau ke sana. Ayo anter. Ayo. Ayo. Sep. Naon? Tinggal cenah alus. Mana? Oh, cepat ya. Ayo tuh. Tinggal lila aya batu teh. Tuh. Woi. Anjing dagoan mod. Aing mau keju saha di goblok teh. Madog sendal aing. Keun ku aing mun kapanggi da. Beak ku aing sia. Wit. Dagoan heula. Naon? Harusnya terus di mana nih motor kumaha? Kan tadi Kang Berod, kita nyokot di jalan. Ayeuna ke mana? Ke balik kurang. Ya geus tuh aing lu balik tadi leumpang aing capek.
Rem lah siapa? Ye, siapa bisi bibi naon deh, bisi. Tuh lah. A few moments later. Cicing mah, cicing. Cicing remna ieu teh blong. Blong paur mah. Mah. Cicing kan ieu remna blong, cicing teu bisa ngerem. Aduh, Mas.